dongeng Majnun Laila kurang lamun ngaji ukudul Juman aya siiran ditungtungna eta dia nyaritakeun Majnun Laila sabet eta padahal mah carita wali awalna mah bener awal mah manehanana teh kapanggih jeung Siti Laila barang ditinggali teh Siti Laila teh we cawadeun caknyana didele irungna mancung matana masyaallah bulu matana sakitu bentikna gadona endog sapotong ya Allah didele cangkengna leungik biola Masya Allah bitisna buah jantung panai nu di masya mah bitisna buah nangka ya Allah kadedelekeun ka Nyi Siti Laila aduh berang penting inget Laila akhirnya terus kubanena di deketan kau beneran Nyi Siti Laila teh deui kosong can aya muatan atuh pada cinta begitu diutarakeun I love you aduh atuh Siti Laila ge sarua pada cinta sarua Siti Laila mabok atuh sila laki-laki mabok anu dipake bahasa iwati Laila anu dibabaca iwati Laila waduh boga roti jang Siti Laila boga cau jang Siti Laila boga duit jang Siti Laila berang jeung penting waktu teh pake Laila edan kacaritakeun ka babaturanna si eta teh mabok Siti Laila atuh hareraneun kabeh ge kos kumaha si Laila teh make jeung dipake kaedan kitu tah ditempo jasa kitu bae cek babaturanna laporan ka babaturan nu sejen blon si eta mah jasa kitu bae paris si Laila cok ngarajana geulis-geulis ya henteu tanya sia inget teu masa-masa baheula keur jeung urang mondok deuk naon sia nanyakeun mondok lain si eta make jeung kaedanan ka Siti Laila naon deuleuanana naon make jeung dibeakeun waktu kabeh jang Laila boga naon jang Laila sagala rupa jang Laila bahkan awak sia diwakafkeun jang Laila bah budak poharamat si eta jacak aing masjid saya Laila mah loba kene tandinganana jatuh gelis-gelis teh seri began diomongan ku kabehan ge ulah datang ka stres kitu atuh naon coba deuleueunana jeung naon atuh leuwihna dibandingkeun jeung awe-awe saja loba kene nu punjul leuwih punjul tibatan takos nya make jeung popoharaan kitu datang ka berani bebeakan demi Laila waktu siap beak pakai Laila segala rupa ieu naon atuh sia moal kaharti sebab sia lain aing sia ge lamun jadi aing mah beureunan deuleu Nyi Siti Laila ge kaedanan kulantaran sia lain aing atuh sabodo sia bau mantep ta jawaban ta eta jawaban hebat itu sia lain aing geus atuh moal hebat ka jeung kumaha ge kulantaran aing bogo ka Siti Laila urusan aing atuh sia ka aing nyacan segala atuh lain aing geus aing kaedanan ka Siti Laila eta urusan aing ku sebab sia lain aing atuh moal edan sia mah ka ditu saya nyingkir eta bahasa wali kabelah dia dalam antarannya nama santren aju mikir manehanana kapanggih dina impian jeung guruna cek guruna teh waktu maneh teh mabok Laila
coba diputerkeun ku ari mah mabok teh ka Allahkeun tuh kapanggih jeung guruna mantap guru mursyid mah nalingakeun bae nyana hudang nyana hees di mana bae tetep bae disorot bae ku guru wah murid aing ngakal ya kunaon jadi mengkol uluh guari pikiranna jadi kabujal Siti Laila naonan lain kabujal maksudna handapeun bujalna aing teu wasa ngomongna tah hudangnya na mikir ya Allah ya Rabb salah berarti aing sabaraha taun aing ieu Majnun Laila 10 tahun lain waktu anu saeut alhamdulillah ka guru Gusti nyaaheun pisan guru nuhun guru ditegur abdi ku gimpi puterkeun ku nyana balikeun tina cinta ka Laila ku ari cinta ka Allah bebeakan di cintana ka Allah sakumaha cinta ka Siti Laila boga harta jang Allah boga pikiran jang Allah boga dunia jang Allah waktu 24 jam per hari dipake ka Allah kabeh edan Allah ku ari babaturanana ku ari nganasehatan deui aing heran ka sia edanan deui kamari sia edan Siti Laila ku ari Laila ku sia geus diputuskeun ku ari edan stres bebeneran sia segala rupa jang Allah kabeh dibeakeun jang Allah atuh teh mah bebeakan ku terus edan teh ngaranna ulah kitu-kitu teuing atuh jadi jelema mah aya waktu-waktuna sebab kabeh ge aya hak-hakna mata boga hak aya hees cili boga hak aya dideuk-deuk nu istirahat irung aya hakna sungut aya hakna sagala rupa ge awak kudu diistirahatkeun sia kabeh dibeakeun pake ka Allah kabeh edan sia mah ulah kitu-kitu teuing sarua jawabanana atuh sia mah lain aing lamun sia jadi aing atuh sarua sia ge cinta ka Allah kulantaran sia mah sia cintana ka yayasan cintana ka bupati sia mah cintana lain aing sia mah aing leupas kos kitu Allah urusan aing bae jeung Allah sia mah justru ngangsinggung gitu atuh wal karti sebab ayu cinta ka Allah nu mentak cinta ka Allah popoharaan kunaon lantaran aing mah geus kadeuleu Allah teh kumaha hate aing teh pencipta langit pencipta bumi geus kadeuleu kumaha hate aing teh Gusti Allah teh anu nyieun aing ti eueuh ka aya nu ngurusan aing nu ngarizkian aing geus kadeuleu Gusti Allah teh kumaha hate aing sagala rupana teh aing mah teu daya teu upaya hingga ikhtiar ge eueuh aing mah boro-boro nanaon aing leumpang ge lainang aing dileumpangkeun ku Gusti Allah denge aing teh lainang aing ngadengekeun Allah deuleu aing teh lainang aing didelekeun ku Allah atuh aing mah ieu mah ibarat langlayangan bae keur dikenyet-kenyetkeun ku Gusti Allah endeu kumaha teh ingetna ka Gusti Allah aing tah mabur sia geus ngobrol jeung aing sia mah bangsa pendopoan kos kitu teh geus ka ditu bae sabaraha diberena tuh ya Allah ya Rabb mal kaharti badak seseorang boga keberhasilan teliti aya naon sih pasti aya nu berbeda moal kaharti kajen kumaha ge mun dibejakeun nu aslina pisan urang ngabirigi di gajen guku bahagia sebab tadi teh sia mah lain aing mun sia jadi aing sarua sia ge cinta ka Allah tuh aing ge lain sia mun aing jadi sia tuh aing ge boga yayasan ku ari menerima murid baru sabaraha duit kana tahu masalah jana-jana urang-urang tah moal kaharti edan teh ya lantaran boga pemikiran tersendiri